banget urang pas jeje itu kawasan di dede banget ieu duha urang mah hayang beung bener teh sodako hayang melim kupeda aya kateranganana saja mah anu sodako sekian bakar berlimpah ganda bener teh maca sholawat hayong payuda daga kayak lancar bener gitu lin orang mah kabeh gitu lah banget kelas kieu mah gitu banget kelas kali mah gitu ibadah teh dan teu semangat lamun teh kitu nya teu semangat eueuh kasumangatan badituna nu paling alusna ibadah teh hayang surga sieun neraka ngeuteuh tah beungeut kelas kieu teh bae lobana mah hayang melimpah dunia we lobana mah maca anu hayang anu lin hayang beunghar kaituna mah lah hayang beunghar ketika wiridan segut bacaan segut salat hajat gitu jalmi nu disempitkeun ku Allah nah sempit pangna sempit lantaran mesti keneh dibui mesti keneh kakarewan ku hawa nafsu ibadah teh mana maca sholawat hayang beung duha hayang beung tahajud hayang beung ngadoa hayang beung kakarewan dah ibadah teh dibui kana teh mesti keneh gede hawa nafsu umum gitu urang malih tah urang teh alus eta ge heunteu urang teh berlayar ka Gusti karena Allah urang ku tahayud penting-penting hayang kaeulah ku jelema berarti sorangan di kamar bener teh maca sholawat sorangan di kamar lin bari muter-muter tasbih heunteu tuh hayang lancar usaha isukan ka Gusti Allah nyuhunkeun tuh tah eta teh ibadah eta teh dikerewen masih keneh aya hawa nafsu sabab masih keneh dibui ku dunia sekalipun kayak itu mah jang ibadah eta teh tuh eta sairun rizki terbagi dua kapan air rizki rohi rizki dagang teu dagang eureun ayeuna bener teh beuh teu ngaran duitnya eta teu ngaran rizki dohir ngaranna tapi ngaran rizki batin rizki dikadirkeun teh ku Allah teh barokah doa urang Gusti Abi nyunkeun rizki bahkan rezeki batin lebih hebat daripada rezeki dohir. Itu rezeki digerakkan ku Allah. Kama distain teh rezeki dan teu sakabeh jalmi daek atuh. Heunteu. Paling teu sekian jalma teh saparapat tahu daek haji teh. Betul rezeki paling mewah daripada rezeki dohir. Dan digerakkan Gusti Allah. Nah, ieu urang sairin keneh ieu sair terus berlayar menuju ka Gusti Allah sairin ngaranna. Hayang jadi wasi teu wasi di dunia di akhirat. Arek kitu riyadhah teh nahan hawana hayang nafsu mah ayeuna teh hayang ulin. Bener? Tong ulin hawa nafsu teh ayeuna mah hayang sare entong sare hawa nafsu loba riyadhah nahan di riyadhah anu hebat salat duha tadina hayang beunghar ayeuna mah mencari ridhona Allah we
sairun teh kitu supaya jadi wasilin teh dengan warna bermacam ibadah sodakoh dinyakeun. Mimiti mah hayang aya imbalan dunya keke da can mampu can siap sabab kadar temperatur imana masih kena tipis encan aya rasa di urang karek nekankeun hungkul Allah nentukeun kitu namanya Allah uningan can aya rasa diri kauningan Gusti Allah can aya rasa diri ditentukeun Gusti can Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la talana dan bal ila ghafarata wa la hamman ila farajtah wa la dainan ila qadaitah wala hajatan ya laka ridho illa qadayataha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Lanjutan hikmah sapotong deui. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Mana dohir, mana dohir anu umumna bila mana jalma diberi anugerah rezeki teu beunghar kawas dijuju teu beunghar lin beunghar teu beunghar nanti bang bisa dahar. Alhamdulillah. Lolobana urang teh tiba bisa dahar tapi itu bisa syukuran.
disempitkeun rezekina ku Allah Subhanahu, maka tetap sekalipun disempitkeun rezekina infak mah kedah ngan infak nage saukuran di kawas mayar pajak belum infak eta tanahna saeutik mayar pajakna saeutik gitu. Lamun tanahna loba ya mayar pajak nage loba tak kalaos ku hajinya tak gawe haji nage lega. Ai Pak Agus mah da Muhammad mikir mayar pajak loba teh gablek tah. Waman kudiro rizquhu geus itu ibaratna riyun pik man kudiro rizquhu ngan urang tong eleh geleng bijuju sodako 1000 Haji Burhan sodako 100.000 sarua ukuran nama da kumaha nilai kaboga nah ete liyun pik man kudiro rizquhu beres wau harap atap semampuna we entong nyurtan Haji Burhan ulah teu boga mah lieur berarti mesti olah samampuna aya rajaban ngiluan hete Haji Burhan mah 200.000 bijuju mah 3.000 geus untung heupan teu boga leyun pik ngaranna man kudiro rizquhu ngalam Haji Burhan 3.000 ya kacida atuh kacida gua aduh kacida aku nah kos bayar pajak lah ngitung persen kaboga liyun pik man kudiro rizquhu lumpat ayeuna kana hal qalbu. Nah, ketika ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala, urang sering-seringna ibadah mulai beungeut geus urang kieu lah tong ningali beungeut Pak Haji Burhan tong beungeut urang pas kieu ye eta kawas Haji Dede beungeut kieu duha urang mah hayang beung berarti sodako hayang melim ku pedah aya kateranganana saja mah anu sodako sekian bakal berlimpah ganda berarti maca sholawat hayang payuda daga kayang lancar bener gitu lin urang mah kabeh gitu lah eta beungeut kelas kieu mah gitu beungeut kelas kalieu mah gitu ibadah teh da teu semangat lamun teh kitu nya teu semangat eueuh kasumangatan badituna nu paling alusna ibadah teh hayang surga sieun neraka ngeuteuh tah beungeut kelas kieu teh balobana mah hayang melimpah dunia we balobana mah maca anu hayang anu lin hayang beunghar kaituna mah lah hayang beunghar ketika wiridan segut bacaan segut sholat hajat gitu halus eta teh kira-kira halus terus goreng halus goreng sote cek Haji Burhan jan urang mah goreng cek Haji Burhan teu ulah kitu urang mah tuh dan kabatur lain wasilin mah kitu goreng eta teh mardud direndahkan
Tapi jangan ulah masak gitu geus alhamdulillah halus urang malin heunteu ngaranna urang teh sairun da man kudiro rizquhu jalmi nu disempitkeun ku Allah nah sempit pangna sempit lantaran mesti keneh dibui mesti keneh kekaruan ku hawa nafsu ibadah teh mana baca sholawat hayang beung duha hayang beung tahajud hayang beung ngadoa hayang beung kakaruan dah ibadah teh dibui urang teh mesti keneh gede hawa nafsu umum gitu urang malin tah urang teh alus eta ge heunteu urang teh berlayar ka Gusti karena Allah budak tahayud penting-penting yang kaeulah ku jelema berarti sorangan di kamar bener teh maca sholawat sorangan di kamar lain bari muter-muter tasbih heunteu tuh hayang lancar usaha isukan heueuh duh ka Gusti Allah nyuhunkeun tuh tah eta teh ibadah eta teh dikarewen masih keneh aya hawa nafsu sabab masih keneh dibui ku dunia sekalipun kayak itu mah jang ibadah eta teh tuh tah eta sairun duha diinyakeun salat tahajud jeung sholawat diinyakeun qobliyah ba'diyah diinyakeun lillahi ta'ala tujuanana aya dasar-dasar duniawi masih keneh kakaruan eta teh dibui urang teh encan blok tanpa belacan maka ku Allah dikarewen deui disempitkeun deui urusan rezeki batin moal paham kana rahasia-rahasia Allah ilmu teh tah jadi bila mana aya hal-hal nu tiba ka manehna moal bisa paham naon ku Allah panggigikeun moal disempitkeun deui da urang mage sempit dikarewen keneh ku kahayang sairun ngaranna taya sairun kabeh hayang tepi ka Allah judulna mah terus belajar merangan hawa nafsu eta teh maca sholawat unggal peuting diinyakeun ternyata beurang teh sukses alhamdulillah kadua kalina sukses alhamdulillah katilu kalina lancar alhamdulillah pas kalima kalina kunaon ayeuna mah nu balanya oge teu iseung padahal penting teh urang teh ngadoa deui nah jang sairun anu hade di dieu bisa nanggapina oh can usum meureun ku Allah teh ditahan heula da urang mah niatna ge maca sholawat ibadah lanjutkeun we ibadah teu sugan di dunia di akhirat terus we lancar rasain keneh oh eta mang bulan-bulan eueuh nanaonan deui wae hutang mah geus loba nu nagih mah nu bulanan nu mingguan hutang teh lin aduh baca sholawat nyakeun teh cair-cair doa sahiri cikus aceng teh nyakeun eueuh jajan nu balanya aduh Gusti itu kumaha ieu teh tah yang sairin anu hade terus kalau munajat bisa tah carana nu hade sairinna mah lantan geus mulai merangan hawa nafsu ku Allah digerakkeun mun nagih na repe nya moal nagih mun da teu aya mah atuh heunteu
paling datang teh basang badan berenang tuh dieureunkeun eta salat kamilan henteu terus we eta sairin engkena bakal jadi wasilin gitu terus we atuh teu di dunia di akhir di dunia mah cair ayeuna di dahar jadi tai bener teh bener tapi lamun di akhirat mah abadi sholawat teh di dunia teh dibere barokahna ke di akhirat bisa kaliguskeun abadi eueuh tungtungna eta tah buruhan sholawat teh lamun di dunia mah aya tuh cing bakal hancurnya di dunia bisa nanggapin atas sairun nanya kana hate urang teh hayang nu abadi hayang nu hancur kumaha jawab sarea cing akur kabeh nah atuh make sok kagerenas lamun teu hasil di dunia hayang nu abadi cenah tuluykeun maca salatna duha jeung tahajudna uleheun ke di akhirat kapa diabadikeun ku Allah. Kumaha lamun kieu? Wirid-wiridkeun doa diinyakeun salat tahajud duha dilaksana. Cair urang 3 poe ca dituruykeun ka 5 poe ca ka 6 poe teh eueuh nanaonan. Eureun we. Doa teh teu ampuh ieu mah. Teu eureun neangan deui tah ganti ku doa sejen. Nah teh kitu jeung kitu we blayar-blayar ka itu ka dieu. Ieu mah teu ampuh, oh eta mah teu jetu, bener teu. Tah nu kitu sain moal tepi ka wasilin akhirna nyongseb gitu. Beda jeung hajaden. Hajaden mah teu berlayar-layar acan, langsung nyongseb deui mah judulnya teh. Ulah gitu mah wajib teh. Ibrahimin dari tolak ge bisa dijadikan jembatan ka Gusti Allah bener teh. Kapan aya pambibita sajama tolak diberkahkeun cenah kahirupan alien. Terus geuning teu berkah-berkah urang wae. Teu lancar-lancar usaha teu kalakal we hesek duit teh. Aduh, leuwih macet tolak teh kumaha teh judulna. Aduh, ripuh kalipuh. Alah geus anu tolak teh. Geuning hese rezeki teh. Teruskeun we. Terus tong hubungan jeung rezeki sagala. Dahar-dahar keneh nya. Rezeki teh terbagi 2 kapan aya rezeki rohi rezeki dagang nu teu dagang eureun ayeuna bener teh beuh teu ngaran duitnya eta teu ngaran rezeki dohir ngaranna tapi ngaran rezeki batin rezeki dikajetkeun teh ku Allah teh barokah doa urang Gusti Abi nyunkeun rezeki bahkan rezeki batin lebih hebat daripada rezeki dohir ieu teh rezeki digerakkan ku Allah ka majlis teh rezeki da teu sakabeh jalmi daek atuh heuh paling teu sekian jalma teh saparapat daek ngaji teh betul rezeki paling mewah daripada rezeki dohir da digerakkan Gusti Allah. Nah ieu urang sairin keneh said terus berlayar menuju ka Gusti Allah sairin ngaranna hayang jadi wasi teu wasi di dunia di akhirat arek kitu nek naon di teh hirup dahar osok bener teh nginum dikekepan ku salaki oh nek naon deui coba kurang
berlayar menuju ka Gusti dasar bade uwih ka Gusti Allah cing bisa menanggapina cing husnudon ka Gusti Allah lamun teu sukses ayeuna teh Allah teh karunyaeun ka urang dikobdu disebutna ku Allah teh can usum can bisi teu bisa mawakna lamun payu dagang poe ayeuna engke teh malam minggu hiburan lamun teu boga duit berangkat moal mun boga duit sehingga dagang teu dipayukeun kira-kira arohnya henteu itulah sairun anu bakal jadi wasilin kena lantaran bisa menanggapina dina hate teta kebahancan sairun tuh berlayar ka Gusti Allah jadi sempit eta teh disempitkeun bohongan dibui ku hawa nafsu urang terus hawa nafsu perangan terus acarana jadi bisa menanggapi tah kasus-kasus terjadi di urang ulah mah jubin kena teu bahaya wit ngeusan ngadoa ngeusan shalawat lantan eueuh nanaon nah ieu bahaya naonan komo ngaji naonan pisan bener teh ieu bahaya lamun urang jalan keur poe pernah baheula panjang listrik lien lamun jalan teh poe lien lamun urang hayang jalan make naon make patroma terus make naon deui obor arek ka mana eta teh rek ngaos make obor nek ka tempat tujuan make damar bener teh supaya naon supaya cang teh jalan teh katingali panlempangna da kunaon begitu pula kolbu nah hate urang nek berjalan ka Gusti Allah teh poek hate teh bener teh moal bisa tah hate urang berjalan ka Gusti Allah lamun teu make naon teu make lampu moal nyampe sadayana ka Gusti Allah da hate teh poe jalan apa lamun teu naon lamun teu make naon cing lampuna iman naon deui ilmu naon deui marilah kita simak hikmah selanjutnya ihtadarrahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi ayahnya ihtadarrahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajjihah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in dunahu qul Allah summa darhum fi hadihim yal'abun ihtadarrahiluna ilaihi jalmi anu berlayar ka Gusti Allah kolbuna kulantaran poe moal bisa tapi kumaha bisa petunjukna ihtada ilaih
orang-orang yang berlayar menuju Allah bisa mendapatkan petunjuk nyampe maring Allah bi anwarit tawajjuh. Nah, ku pirang-pirang warna-warna menghadapkan diri ka Gusti Allah. Ail anwail hasilah tegasna pirang-pirang warna nu berhasil minal ibadati. Ku pirang-pirang ibadah qobliyah badiah dinyakeun. Salat duha didawam, tahajud sholawat jeung istighfar dikir diedankeun tuh gitu dinyakeun hayang tepi ka Gusti Allah teh cebleh beuki sare kawas haji deden lain gitu bae. Sugan teh bisa begitu saja. Bi anwarit tawajjuh. Tolab dinya tuh. Tolab teu tinggal teu kaganggu kunaonna. Alhamdulillah. Aktif terus menuju ke Allah. Minal ibadah war riyadoh. Nah, riyadoh teh nahan hawana hayang nafsu mah ayeuna teh hayang ulin, bener? Tong ulin hawa nafsu teh ayeuna mah hayang sare entong sare hawa nafsu loba. Riyadoh nahan di riyadoh anu hebat salat duha tadina hayang beunghar ayeuna mah mencari ridona Allah we. Maca shalawat 1000 sapeuting ayeuna mah mencari ridona Allah. Mureun moal beunghar mane urang lamun boga budak tilu nu hiji dipika sayang ku urang nu hiji dipika ridho ku urang cing kira-kira diperhatikeun teu ku urang bisi teu boga duit bener teu bisi teu kabeli baju bener teu dari ridho jeung kasih sayang teh apa urang nu hiji marancek da ngapoe teh menta udud deui. Waduh, lamun bapak mau ongkoh eta mah. Menta dinya bari ngadatni. Teu menta na ge. Bari kawas nu gero yani menta ka kolot teh. Kira-kira kumaha teh urang resep ka mana? Kanu tadi teh ya. Nu bageun. Gawe dae urang ridho kadinya tarsepna urang Allah teh kawas kitu heunteu ibadah dinyakeun shalawat dinyakeun zikir dinyakeun menta jarang mah Gusti nyuhunkeun ridona Gusti we geus tiba mah ridona Gusti hayang naon urang teh riyadoh salat duha teu tinggalin kawas haji bahrul teh haram eta mah dahut tahajud ke kamana lagi terus we 2 rakaat 4 rakaat mah daek wae tah tujuan naon yang beunghar henteu eta mah bisnis laku jeung telaku geus tentukeun Gusti Allah. Eta haji Bahrudin eta mah da geus kadinya. Jadi urang mah karek nekankeun wungkul Allah iradat, Allah qudrat can tepi kana rasa. Can rasa ditentukeun juga. Can rasa
eta beratna. Jadi ham-ham we ibadah teh. Hayang kana anu we. Tayeu orang yang berlayar menuju kepada Allah poe bisa mendapatkan petunjuk kolbu tersebut apabila kunaon ku melaksanakan warna-warna ibadah wariyadoh jeung ngagabungan hawa nafsu mah bisa di urang lamun teu ngaji mah. Berlayar tagaranna sailun teh kitu supaya jadi wasilin teh dengan warna bermacam ibadah sodakoh dinyakeun mimiti mah hayang aya imbalan dunya keke da can mampu can siap sabab kadar temperatur imana masih kena tipis encan aya rasa di urang karek-karekeun hungkul Allah nentukeun kitu hungkul namanya Allah uninga can aya rasa diri kauningan Gusti Allah can aya rasa diri ditentukeun Gusti encan. Sementara wal wasiluna lahum anwarul muwajjihah paha beda deui jeung Pak Haji Burhan misalkeun ping kitu dinten kulantaran di dalamna sudah ada rasa ditentukan ke Gusti Allah apapun ikhtiar urang dengan bagaan daya super power untuk mendobrak takdir si Allah. Nah, wal wasiluna lahum anwarul muwajjihah. Wasilun mah tetap diwasilun pirang-pirang cahaya. Teu diteangan ieu mah. Henteu. Nah, da geus tepi ka Gusti Allah. Geus aya cahayanya. Al-anwar allati wajjathum min hadrati rabbi Allah sendiri menghadap henteu ka eta Haji Burhan sehingga Haji Burhan boga rasa diri tentukeun Gusti Allah rasa bisa Gusti rasa di kaunnya Gusti Allah teu nekadkeun henteu ayupidat alaihim hatta arafuhu subhanahu wa ta'ala sehingga kenal Allah. Jadi eta mah wasilun begitu aya harta benda kena ka dirina wasilun kumaha ti Allah kul tah Allah dahareupkeun kul qala Allah taala kul Allah begitu aya harta ka urang datang berarti moal teu salah di mana datangna kul Allah oh itu harta teh nu Allah maka perlakukanlah harta tersebut sebagaimana aturan lain menang orang cek wasilin. Nah begitu pula datang ke wasil penyakit bener tuh banyak bahkan wasil itu penyakit aja sudah dasar aneh nanti sugan teh waliullah teh penyakit teh leuwih berbobot penyakit lagi leuwih nemen can ambayan mah tuh can pamajikan beuki ngomong gitu wasilin teh laurakeun teh sugan teh eueuhnya sugan teh beres masalah lain leuwih beuki loba aduh atuh tua embung ka beuki loba tantangan jeung rintangan teh tapi bisa menghadapina kul Allah di mana ti ditu pamajikan beuki ngomong
ti Allah hakikat nama. Bener. Ti Allah nah. Kumaha gitu? Maka perilakukanlah pamajikan bagi ngomong sakumaha aturan Allah. Tong dilayanan cekal teh. Tong dilayan. Sabar bah. Ieu teh ganjaran jang ur. Cek wasilin mah kitu. Jembatan jang jadi waliullah. Eta teh pamajikan bagi ngomong ceremel teh lawarakeun teh sabar bisa menangapina seri wekeun geus sebeuheun ge geus bener kitu jawab atuh geus sebeuheun ge geus sebeuheun ge beunang ngaco kitu wae tuh kapan aya baheula caritana waliullah naon deui eta nyata jalma anu dicarekan ku pamajikan ulah poe aya di jalmi ye hijal nafkah utuh heuh lain dicarekan teh akibat kurang nyatu lain ieu mah nafkah beres penuh cuk agama beuki ngomong gitu pamajikan teh padahal geus beres nafkah teh anu ngomong wah nyalahkeun we sebutak-segitek teh majikan teh gitu. Padahal nafkah geus beres. Itu kumaha asabar we. Jadi waktu eta jami teh kapan bae jaka majikanana. Mama naon? Abdi mah yang bade kholwat. Kholwat teh ningkatkeun ibadah. Jor gemol mantau ka itu tuh ka deui sia. Cek wajar gitu. Dengar tuh majikan eta. Kedengar. Dengar. Jadi jembatan waliullah ngawarakeun. Teta jalma teu sadar diri geus diangkat jadi waliullah teu. Bisa sabar nahan diri dari carekan ku pamaji. Tapi nafkah penuh. Ai kitu mah kurang usaha, bener teu? Nafkah kurang dicarekan ya wajar eta mah. Kok mau molor wae mah bener teu, Jo? Sarekan ge wajar we eta mah pamajikan heuh. Ieu mah nafkah geus sukses geus penuh. Berangkatlah eta jalma ka mana Sumedi. Kholwat ternyata di tempat geus aya duaan keur kholwat. Aduh batur geus sarua. Wah aku jual beneran. Geus beres pembacaan setiap hari bari puasa hayang cepet menuju ka Gusti. Deket ke dahar mah hayang eta oge. Tapi aku lapar mah nya moal bisa bacaan bener. Tapi caricing we. Nah, kieu. Wayahna hari ayeuna hari kahiji maneh kudu doa ka Allah. Mau tidak mah harus turun makanan ti langit. Kumaha cara ngadoana? Ngan hawar-hawar manggih bejak. Di kampung aya nama anu bin anu sok dicarekan ku majikanana eta cenah waliullah. Tong ya Allah abi nyunkeun berkahna Pak Agus mun lu carekan aya ku pamajikanna nana turunkeun makanan hete. Alhamdulillah bae teh makanan tuh subhanallah bisa-bisa tinggal campreng eta nya makanan tuh di langit. Jadi ayah we. Nah, makan katiluan teh. Anu kadua es mana bagian maneh bayarna. Enggak bisa jaten. Ngadoa naon urang nya euy. Sarua kan wae hawar-hawar mangih we. Ye di kampung anu aya laki carekan pamajikanna sobar. Ah, tawasul we ka dinya cenah. Teh waliullah cenah batur. Ya Allah, abdi nyulkeun berkahna anu bin anu muga-muga hari ayeuna cing turun makanan leuwih seueur ka mari. Teu geleng eta jelema heuh. Berarti bener makanan teh aya. Dahar atiluan. Bagi anu katilu ayeuna. Heuh, urang ngadoa naon euy, da anyar urang datang oge. Naroskeun, Kang, doa naon sih kamari teh?
Oh kemari urang mah teu nganuan teu tawasul we urang mah ka saha ka anu bin anu sok dicarekan we uang ka majikanana eta teh wali lo aing bingung aing mah dua nage tawasul teh ka aing gini kesadaran di wali lo tuh itu ayo masadar kumaha urang boleh dereng we oge nek tawasul ka aing we ya Allah abdi nyuhunkeun makanan ku berkahna abdi henteu berkahna dicarekan ku majikan poe bari sabar mana buktikeun barokah sabar teh Gusti buktikeun barokah sabar abdi dicarekan ku majikan ngapoe buktikeun tamat doa makanan leuwih ti doa ieu loba Allah kuduan teh doa naon maneh ampun wasilun eta teh ngaranna bener teu ti mana pemajikan rewel teh ti Gusti Allah kul Allah tuh bebas Pak Haji Burhan kul Allah ti Allah kumaha carana kuanten maka perilakukanlah sebagaimana aturan sabar sia teh alhamdulillah hidup ibu ulah dicarekan mah itu kul Allah ta'ala teh gitu aduh wal wasiluna lahum anwarul muwajjih ay al anwar allati wajahathum min hadratir rabbihim beres arti nek mana milih sayun wasilun mun bisa mah ngan tadi teh aku bermacam-macam ibadah nya pantes Haji Burhan da ieu ngarupake ku sorangan bener teh tuh bari aya harta teh ti mana bijilna ti Gusti gitu berarti ieu harta dilakukan sebagaimana aturan tuh tadi kekeueuh da urang mah moal mampu bener teu mun dibere bener dipake ulin mah bener teu dipake ka apartemen nyewa hotel bener urang mah setiap minggu berlayar gitu pal awaluna lil anwar maka al-sairun tadi sai anu menuju ka Gusti ku melalui pirang-pirang warna ibadah jeung riyadh neangan cahaya eta teh neangan cahaya teh saya gempur lain neangan diri hayang bagur diri yang bisa rasa takut ke Gusti Allah hayang bisa rasa diri ditentu Gusti Allah hayang bisa rasa diri karunia Gusti Allah hayang bisa rasa diri dibisa ke Gusti Allah hese eta teh itu begitu saja tapi kumaha benturan hawa nafsu ibadah da ngucapkeun mah babari tapi bisa nusukna kana hate nu hese etan hesena mah eta teh kudu benturan kunaon ku ibadah tahajud dinyakeun eta teh duha dinyakeun tuh masa shalawat dinyakeun istighfar dinyakeun zikir dinyakeun lantaran lamun gagabah eta moal naik-naik fal anwaluna lil anwar maka ay rohilun lil anwar ay abidun laha wa muhtajuna ilaiha memerlukan cahaya jadi abidna cahaya hamba na cahaya membutuhkan karena cahaya
untuk menuju ke Allah lewat eta cahaya di dia bukan batia gempur tapi aya rasa ditakut ku Gusti, rasa ditentukeun ku Gusti Allah. Tah eta rasa nu susah nekadkeun babari Pak Allah uninga abadi teh Allah nentu Allah ngerasakeun babari teh ditekakeun tapi nepi ke alam rasa eta susah. Moal bisa begitu saja harus dialami begitu bontang-banting berbagai ujian dan cobaan itu. Wa haula'i al anwaru lahum tuh. Sementara ari wasil Pak Haji Burhan al wasiluna al anwaru lahum cahaya teh geus tetep di beliau mah. Rasa diri takut ke Gusti, rasa tentukeun Gusti, rasa diri itu nu Gusti Allah. Nah, li anahum lillah lantaran wasilin apapun gerak-gerikna ibadah semuanya tedu poin lillah mencari ridona Allah tuh yang bunga bener tuh tak bahas tentukan Gusti Allah cek beliau tuh yang cagir penyakit mah nah ditentukan geus kumaha dicoba teh ibadah murni dikirit murni lillah gitu la lisai'in dunahu tidak ada harapan-harapan saja dunahu salianti Allah bener jangan naon deui atuh tah geus kuat mah kitu teh kitu. Coba ada orang mah sholawat yang beunghar kapan beunghar itu Gusti Allah lieu cek manehna urang mentek itu kekewe sholawat hayang beung sieun teu dahar urang mah sieun teu boga mobil teu beunghar padahal mah lamun di ingat-ingat ku hate anu bersih berarti ku hate anu cekas kapan geus ditentukeun ke Gusti sadeh kapan geuning aya wiridan aya doa ibadah ka Gusti maca sholawat ibadah kagungkeun Gusti mencari didona Gus dan geus ridho mah urang ge kabudak geuning hayang naon oge diperhati geus we kitu eta teh euy tan siapnya jeung mah daek cari hajadan bayidan buat aswat kamilah jang naon jang beunghar tah kitu hayang paena yang beunghar tah ya paena baca aswat kamilah 1000 sapoe jang naon ngagungkeun we teh ustaz kitu jeung Gusti Allah kelana kitu limang mah tidak ada semangat bener teu lamun dibejakeun kuliah anak mah bener semangat lieu urang tak kawas kitu betul kuli ibadah teh urang mah kuli hayang buru-buru aya buru-buru kepada langsung ada can aya rasa apa itu coba can aya rasa diri apapun perkara rezeki sudah ditentukan Gusti loba jeung saeutikna ditentukan Gusti samemeh dijieun bagus samemeh diji rezekina sekian geus samiliar we mah di 2 miliar umurna 100 tahun geus mah 12 tahun mah pamajikan hiji geus mah 2 sakitna sakit itu geus mah sakit itu rek naon deui coba iya teh urang teh can mah keyakinan teh dibere usaha hayo urang teh maca sholawat hayang beung maca sholawat hayang panjang jang bakal ibadah
tuh hayang beungat yang bakal ibadah yakin teh kan itu urang mun kitu kira-kira yakin teh ayo jawab sendiri yakin teh tadi hiji geus diten terus ayo Roni umur setu moal ditamahan moal diku yakin teh eta nah atuh make di sairun teh ieu urang ye teh itu mah geus diwasilun deuh pikir-pikir ku aing dan merenung beurang jeung penting tah tapakur ngaranna dipikir-pikir ku hate asa bener aing teh gelo nya geus bener teh ibadah hayang anu kapan bisa tentukeun urang teh timbullah rasa dog di dinya tuh dog teh aya rasa ditentukeun ke Gusti bisa ke Gusti tah eta teh hese kadinya teh hariwang wae berarti urang can dibere keyakinan ke Gusti diulang-ulangi ke mentok teu menerima kolbu teh beda jeung wasilun teu poin teu li annahum lillah tuh gurak-gerik sagutak sagitek amal ibadah lillah mencari ridho Allah maca sholawat dinyakeun lamun henteu panjenengan don lillah nabi sok mun henteu naon lillah namun teu sairin lain wasilin lain kitu mah bener teh atuh kumaha urangnya euy sairinnya ti urang teh tuh duha dinya hayang lancar ekono teh naon dah hek lah SSD teuing masalah dinyakeun aya kaha kayang kitu ge lamun ridho Gusti kitu teh ladong ahek wae rezeki buru-buru kedatangkeun Gusti al ajal asa hayang ayeuna gitu tapi cek hate kumaha Gusti we lamun ridho Gus eta teh doa Sablul Qadir suatu waqiah tuh doana al ajal asa jika anu hayang buru-buru ibadah doa ngaranna ge ibadah ka Gusti kumaha Gusti we gitu lain ulah ngadoa kade lain ulah wirid lain sholawat dinyakeun heuh hayang beunghar kajeun jang bakal ibadah efek teh teu hasil toh ieu kade bisi nyungsem da urang karek sairin keneh teh untung teh sairin teh halus belum sote cek paburhan urang ulah kitu deh subuh teh mardut mun kitu teh ditolak ku saha ditolak ku paburhan ditolak teh urang ulah kitu deh urang ulah kitu deui atuh turun deui eta mah kaditu ka handap aya nu saya urang mah maca sholawat mah da so aya hayang karena moal we atuh aing turun deui teu naik acan eta teu naik acan eta langsung dihandap teh turun cicing eta mah tuh ka cida salah eta mah jubin ngaranna di anahum lil la lisaitin dunahu tuh qala Allah ta'ala kul Allah begitu datang penyakit kul non ieu teh Allah nek mere ganjaran ka urang tuh kitu wasilna ibu arek kitu mah ieu teh Gusti Allah rek mere ganjaran ka mudah-mudahan urang bisa sabar mangga nyakeun Gusti abdi kumaha Gusti we nek dituluykeun penyakit teh wae asa bisa sabar wasilin ngaranna kok aing geus berobat di nyakeun ieu teh ka itu ka dieu ngos
can ka dokter can ka dukun naon macam-macam wah geus ieu teh iraha atuh can teh nemen-nemen ting aing teh nah urang kitu lin bener ararin nu kitu mah nyungsebin gitu urang mah golongan eta jeung kabehnya urang mah aduh golongan nyungseb tuh geus bermake macam cobaan teh can penyakit can majikan beuki ngomong bener teh geus macam-macam ampun suganti calon waliullah teh babari nya heuh suganti aman tidak masalah lain beuki dieu teh beuki loba cobaan beuki loba ujian tapi sukses bisa menanggapi nah eta teh itu summa darum fi hadihim yal'abun akan mainnya sebagai waktu nak kagok summa darhum tuluy tinggalkeun ku anjeun wahai wasilin tinggalkeun lah sairin mah antep tinggal kosok waktu yang kali itu keur hanya mantep lah kalau di bawah aja deh mah dan kemampuan antep di mana fi haudihim yal'abun cenah heureuy aja dan mah dina perkara anu batal nah doa hayang beunghar doha hayang laku dagang tahajud hayang sukses dagang bener teh urang kitu lin teh pamajikan duha jeung tayang salaki bager bener kabeh we terus yang kitu lin tah eta teh sumadahum bihodihim yang abun antep cek wasilin teh ai wasilin antep kitu mah cenah heureuy jeung main-main dina perkara nu batal cek wasilin teh kikituan teh urang teh euy wasilin batal teh cek urang cek urang jadi heureuy eta teh lamun dibulak-balik cek wasilin teh kumasnya hek mau selawat 1000 hek selawat 1 kapan geus tentu geus susah teh rancan lagi teh salme dijieun geus tentu kunaon urang can yakin urang ieu mah mah can keyakinan urang ieu geus eno ieu can dibere dog can dibere rasa diri ku Allah karek nekadkeun nu gungkul leung dibere anu can pan hah anu can nekadkeun acan pan nu teu ngaji tauhid masuk moal da mah nekadkeun los eta mah kapirin nu kitu mah ngaranna kapirin eta mah Allahu akbar rek mana urangnya tuh yang mudah-mudahan nya aya salah satu nu moncor wasil murid teh yo guru mah teu aneh nu kieu mah muridna aya nu nyebret langsung guru mah ayo asa-asahan kapungkur aya hiji ulama boga murid ceritanya ai guru nama lamun ibadah teh keukeun kos urang kieu lantaran budak itu sakola keuneun itu parabaneun itu pasantren keuneun ngadu ate Gusti tos maca shalawat jeung dikir dinyakeun teh Gusti nyungkeun berkahna mudah-mudahan berkahna dikir shalawat hayang dipapasan di anu seueur kangge nyakolakeun murang ka tuh kangge masantrenkeun murang ka kalih kitu dikerawat gini kan beda jeung muridna geus aing mah mikirkeun anak jeung pamajikan da sentuhkeun rezekian ku Gusti Allah aduh aing mah nang ridona Allah we aing mah geus da poin sebut ibadahna ti isa nepi ka subuh terabatal wudu eta jalma ibadah terus tuh bari mun ngagungkeun Gusti teu emel-emelan hayang langsar usaha isukan teu aya
tentukan ke Gusti kemana urang nya mangkat usaha biasa dong ieu ketika ibadah murni anu Gusti Allah akhirna naik titel jabatanana leuwih luhur murid daripada guru nah guru mah dikerewan kene ku hawa nafsu ibadahna henteu dina hiji waktu carita si guru jang ka santrina urang nganyang yuk ka murid tuh murid akang mah geus jadi wali sih geus loba keanehan nah da beda akang mah teu bisa ibadah teh aya kahayang wae da itu anak sing teu dahar pamajikan sing teu dahar heunteu teu aya rasa dong rumah sawe akang mah urang nganyang yuk sugane kabarokahan ku murid urang nganyang tah caritana Assalamualaikum Waalaikumsalam geuning aya mama sentuh biasa dia subuhan eta subuhan caritana roti 2 biasa jeung deungeunna nah kali maksa kali dahar aya tukang sapir dicopot kabeh dibikeun ka saha ku si muridna teh heuh dibikeun aya cek ieu aya cek murid guru teh heuh goblok murid ieu lain we ieu aing nek berhaka naon sih dibikeun kabeh teh kira-kira bener teh nek bang daharna naon dibikeun ka bener mama mah goblok murid teh wah mama kudu apa itu boga murid teu dengar kek dibikeun kabeh bener teh mana jang tong ngomong ya wali guru itu tenang teu bisa geus gete ku imut tah ambak ke muridna guru lagi sarua main mah era ngomongna teh aing teh hayang dahar eta dibikeun kabeh teu denger ari horeng mana horeng geus meunang info ti Allah yen di perjalanan bakal datang tamu anu diubaran cager bade berterima kasih man duit jeung hakaneun ya info tah info gaib dorosol teh leuwih loba tuh mun aing mah kitu coba lamun teh bikeun tadi sarua dahar ieu bener teh menang info ti Allah yen maneh bakal aya nu ngirim dahareun jeung duit da kamari teh maneh teh ngubaran nu sakit ngan karena Allah teu dibere naon-naon lillah balik deui urang tah duit tukang jampe teu dibere duit ngadat mah aing ongkos sabaraheun sia teh aing ngubaran buhur ge sabaraheun sia teh ieu teu dibere teh saeutik-eutik at maneh teu gegejeuh buat datang eta mah henteu ilah arek kitu ceng maneh aduh ampun teh henteu kawas kitu jadi murid ti heula ti mana eta mun ilmuna ti guru nu naon nu loba kahariwang teh guru nama heuh kese tepi eta guru ka Gusti Allah eleh ku mudah-mudahan haji bah Burhanuddin buru tiranya menyebar najan guru onco meos kawas kieu saya tepi ka Gusti Allah teh da loba kahariwang wae seunteung nyatu anak pamajikan urang bener Allahu akbar kitu tah dina bab nu kieu loba guru eleh ku murid Bapak Haji Baharul isukan banget langsung ngebet amin dah jadi udah tak kain acan susah ya lihat ampun tuh sodakoh tidak berein anak nya tuh bawa kuseri-seri akhirnya dah sedih sodakoh kuseri kan lawan sodakoh tuh bawa buka acan mah kuseri sodakoh boy itu namanya sodakoh gue seri gue seri itu boga ama ngan kadaya kas jariah seri seri datang ke masjid datang bukan kurang kan seri itu bisa jariah gue seri datang ke masjid ya kompak seri
Wal walambi. Allahumma salli sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil ma'la ila yaumiddin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina, tawasalna bita'allumin, tawasalna bita'limin, anta rajuqanal wasi'ah wa anta juqal amanah, abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ngorokan, mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha nil hatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha nil hatimah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.